Samemeh ka sawah biasa we teh si mamah teh gogorowokan heula di pipir. Teteh kade cenah itu si bapa bersihan heula eta kakina. Mama rek indit ngagasro ka sawah. Heeh mah keun we engke dibersihan ku abi. Ngajemput heula barudak kagok. Nya guys ieu teh singkat carita rek ngajemput barudak we. Bari ieu teh nya guys geus kabeurangan barudakna mah geus araya di jalan tadi teh panggih. Ah cenah mamah mah telat ngajemput teh ari geus semet ka dieu karek ngajemput. Naha atuh kan biasana ge sok nyarimpang heula katen si Uiis di Jabal. Sok nitapang neleponkeun geuning biasana oge. Pokna teh cenah atuh mamah we cicing sebelum balubaran teh. Heeh atuh kembae we kali-kali mah jalan kaki. Geuningan eta oge loba nu jalan kaki barareng we jeung nu lain. Itung-itung olahraga we deui atuh. Tuh nya guys ieu teh geus ngajemput barudak teh kaparengan deui si bapa teh eukeun nongkrong. Sabari ngomeh HP deui pahayu cenah urang bersihan eta anu luka dinu kakina. Engke we atuh cenah bapa hayang moyan heula ieu teh kagok. Geus we buru ayeuna meh jongjon pae geus dibersihan mah. Heuh atuh nya guys da sok inget wae geuningan ari can dibersihan teh. Keur mah ayeuna mah dibersihanana 2 poe sakali deui. Si bapa perawatna ayeuna mah geus saminggu sakali deui alhamdulillah. Heuh atuh nya guys alhamdulillah we sapoe-poeeun. Da geuningan ari nu kamari mah saminggu 2 kali. Heuh atuh lumayan we ngorot-ngorot biaya nya guys sapoe oge. Alhamdulillah we ning nya guys ayeuna mah si bapa teh geus bisa ka masjid unggal waktu salat oge. Heeh cenah atuh ngabang barang-barangkeun we ieu mah. Ani asa kararesel atuh da cenah asa karasa pisan. Ari kitu mah indit ka masjid atuh cenah teu kesel teuing. Heeh atuh pa kumaha bapa we ngan eta we cenah sok sieun engke teh geus nepi ka masjid ari hujan. Engke kumaha balikna. Moal cenah ari sakira-kirana geus ceudeuh mah moal indit ka masjid. Heeh kumaha alusna we atuh pa. Alhamdulillah nya guys berkat doa ti sadayana ieu teh geuningan si bapa teh alhamdulillah we mendingan. Tinggal saeutik deui anu lukana teh mudah-mudahan we atuh sing geura lalita meh normal deui kakina teh. Amin.